gening para mitra dot bagian ke-80 ya para mitra carios nyambung judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulian karangan Rai Salira. Mang Jaya ngaturkeun nuhun para mitra taib aki nu lalaki cenah nini nu awewe cenah para mitra. Ari bapana aki namina buyut para bapana aki para mitra tadi bapana nini ngaranna buyut para mitra sadaya buyut sareng indung cenah buyut sareng indung para mitra sadaya kitunya kitu para mitra sadaya satrasna mah para wargi sadaya kaluhur ka handap sami aya namina bao bisa kaluhur bisa ka handap kitunya para mitra jang gawareng pon kitu keneh kakait siwur para mitra pon kitu keneh kaluhur ka handap para mitra sadaya mangga maksana kaluhur ka handap teh anu ka handap namina kitu nu kaluhur namina kitu kitu dan sareng deui jarang para mitra seueurna mah nepi ka buyutnya seseueurna mah para mitra generasi urang nepi ka buyut atawa nepi bao kitu di antawisna mangga dongeng judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulian karangan Rai Salira dina bagian ke-80 urang lanjutkeun deui wilujeng ngadangkeun. Para mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulian. Ieu dongeng para mitra rekayasana Rai Salira. Ayeuna teh para wargi nincak bagian ke-80. Tos dugi ka nalika harita teh Suntara nyusul Bah Margana. Kitunya para mitra. Namun sok sanaos nyusul Bah Margana teu kapenak nu jadi marga lantaranana Bah Margana jalana teh teu satujuan atanapi teu saarah. Tangtu we antara Suntara jeung Bah Margana teh moal kapanggih. Lantaran para mitra najan lumpat Suntara sakumaha tarikna oge moal bisa kasusul Bah Margana teh. Lantaran muruna ngetan ngaler sedengkeun Suntara cepet ngetan nu tangtu beuki ngajauhan tisa Suntara ngudang. Harita Bah Margana ambek-ambekan lantaran ngarasa nafsu kumaha Astini nu nyata-nyata geus ngahina basa ka dirina. Tadi ge mun teuras ka Suntara mah geus saboa di kumaha ma Astini teh da puguh dirina keur nafsu. Harita Bah Margana nangtu ngajega bari mepeuh-mepeuhkeun peureupna kana dampaleungeunna. Kituna teh bari huntuna kekerot. Kepleungeunna ngaragamang kana gagang bedog panjang. Tuluy dilugas seak pras. Bah Margana meupeus keuyang nyabetan dahan-dahan kai. Uguh dahan kai teh tinggelenceng bari maruragan ka handap. Reg leungeunna eureun nyabetan dahan kai tuluy renghap ranyu bari mencerong kana dang daunna nu ngalayah di handap. Keur kitu kadenge sora nu gegeroan tukang. Ama pokna ret Bah Margana ngareret ka tukang. Ana breh tetela 3 urang jalma marnina dibarengan ku Santana jeung Santini. Ri Bah Margana timbul deui ambekna basa nempo anakna. Marina, jeung naon mane nyampulkeun ka ieu, ha? Pokna bari mencerong ka Marnina. Ama, abdi teh sayak tos nangahaja tuluy-tuluyan milarian ama. Nu maksana kangge nyadarkeun emutan ama nu yaktos. Tos jauh tina agar ieu aturan agama. Ceuk Marnina neuteup kanu jadi bapa. Yoh Marnina, dengekeun sia ku anjeun Marni. Timimiti maneh ngaleupaskeun si Pramuda aing geus teu hayang deui ngaku anak ka sia teh. Jadi naon maksud jeung tujuan anjeun pang nangudag-ngudag di aing, ha? Jawab sia Marni. Maneh geus teh hubungan naon-naon jeung aing geuleuh. Haling ingas sia. Ceuk Bah Margana tipu puncereng ka Marnina. Kituna bari tuluy ngareret ka Santana jeung Santini anu ukur ngabandungan kana etaha. Duh, ama teu kenging nyarios kitu ama.
Sanaos kumaha bae oge abdi teh tetep ngangken yen ama teh sepuh abdi. Teu bisa deuleu Marnina. Aing geus teu hayang ngaku anak ka sia. Sabab sia geus ngabangkang kanu jadi kolot deuleu. Haling jika sia kabehna. Atawa ieu bedog bakal nyarita kana awak sia tiluan deuleu. Bah Margana ambek-ambekan. Bari ngabar-ngabarkeun bedog panjang. Saolah-olah eukeur mah eukeur manehna ambak teh kumaha asti kama astini. Ayeuna aya jelema sejen atuh puguh we. Ka ambak teh disalurkeun kanu tiluan. Duh ama deudeuh teuing ama. Tetela emutan ama teh poekeun. Ming sing sadar ama, mugi ama sing sadar kana kaayaan. Yen naon rupi nu dipilakonan ku ama teh mangrupikeun jalan nu lepat. Sareng ngarugelkeun kanu sanes. Sareng langkung nati kitu, mugi ama kersa masihkeun deui kembang pancawarna nu direbut ku ama. Tina ieu ti ieu dua jalmi ama, ceuk Marnina keukeuh peuteukeuh. Nyoba ngelingan Bah Margana bapana. Kituna bari nunjuk ka Santana jeung Santini. Anu nyebutkeun cenah nu miboga eta kembang pancawarna teh. Uguh we Bah Margana teh beuki ambekeun. Eukeur mah eukeur dirina teh keur keheul kumaha astini. Ari heug papanggih jeung Marnina bari nyieun kateu panujuan ka dirina. Kontan nafsuna tumplek ka Marnina anakna bari pok nyarita. Kurang ajar sia Marnina. Odaran deuleu ku aing sakui bedog. Ceuk Bah Margana. Bari ngacungkeun bedog. Pikeun Santana jeung Santini ukur silih reret. Basa nempo jeung anu ngadenge sikep-sikep jeung caritaan Bah Margana. Nu nyata geus jauh tina aturan agama. Jauh tina ugeran. Santana maju salengkah tuluy neuteup ka Bah Margana. Pok cumarita leuleuy. Dipalar Bah Margana bisa peruh hatena. Bah Margana sanyana mah teu pantes kacida. Lamun anjeun nyarita nepi ka kitu terhadap kadiri Marnina. Nu sanyana mah anak anjeun sorangan. Darah daging anjeun sorangan. Ayeuna mah geura pikiran ku akal sehat. Ngeunaan lampah jeung paripolah anjeun dina mangsa ayeuna. Eta kahiji. Ari kaduana bener pisan caritaan anak anjeun teh. Yen sanyana kula teh deuk menta deui hak kula. Nyatana kembang pancawarna nu geus direbut tina tangan kula. Sok geura pasrahkeun ka kula sangkan antara urang teu nimulkeun papaseaan. Angsangkana antara urang teu nimulkeun pacengkadan. Jauhna nepikeun ka adu jajaten. Ceuk Santana neuteup kana beungeut Margana. Nyarita naon sia kunyuk? Bah Margana nyentak bari muncereng ka Santana. Lamun hayang salamat sia tiluan buru-buru geura nyingkah. Sabab bisi bedog aing kaburu ngambe kana getih sia tiluan deuleu. Cek Bah Margana tetela. Geus teu bisa disadarkeun deui jalan pikiranana nu teu keukeuh ngaberung nafsu ngumbar amarah. Ieu kembang geus jadi milik aing deuleu. Jadi pikeun sia taya hak sabab geus aya dina tangan aing deuleu. Pokna bari muncereng ka Santana. Anjeun nu sabenerna taya hak. Sabab eta kembang milik kula. Sabab kula nu ngarebutna ti dua jin teh. Sok buru-buru geura pasrahkeun deui eta kembang Bah Margana. Santana mimiti timbul nafsuna sabab nyata Bah Margana keukeuh dina sikepna. Bisa ieu kembang jadi milik sia, tapi lengkahan heula bangke aing deuleu Santana. Ceuk Bah Margana malah nangtang ijen. Tetela anjeun teh teu bisa disabaran geuning Bah Margana. Bet keukeuh peuteukeuh dina pamadegan anjeun. Santana ambekeun ret ka Santini pok cumarita. Tieun. Sanajan kumaha urang kudu hasil ngarebut deui eta kembang tina tangan Bah Margana. Sanajan urang nyaho yen elmu urang duaan aya sahandapeun manehanan. Tapi muga-muga urang bisa diparengkeun ngungkulan.
Yutin, kawas nageus waktuna urang kudu narohkeun raga jeung nyawa pikeun ngarebut eta kembang tina tangan Bah Margana. Santana cumarita pinuh ku sumangga. Mangga Kang, abdi mah sayagi raga sareng nyawa. Kang emelaan ama, yuk urang berjuang kanggo ngarebut kembang pancawarna. Cek Santini timbul wawanena lantaran kaduru ku sumangetna Santana. Red Santini teh kamarnina nuker nangtung ngabaridu mareuda. Pok Santini cumarita. Mar, puntennya bisi abdi ngagunakeun kakerasan ka tuang rama. Pokna Marnina teu ngajawab sabab dirina bingung kumaha lampah dirina dina nyang hareupan samodel kitu. Para mitra pamiarsa, pikeun Marnina sanajan dina nyana ge aya kaributan. Tangtu dirina moal cenah para mitra ulu biung. Moal ulu biung sabab ngarasa bingung. Ngabantu Santana jeung Santini nganung harti. Dirina kudu hareup adu hareupan jeung nu jadi bapa. Bet asa piraku dirina kudu tarung jeung bapa onaman. Sabab pamikirna digoreng-goreng ge Bah Margana teh bapana pribadi. Atuh cenah bapana nu ngayugakeun dirina. Manehna moal gumelar ka alam dunya lamun eueuh inung anu ngandung bapa nu ngayuga. Ari biluk kanu jadi bapana Bah Margana. Jelasna mela anu jadi bapa ngandung harti dirina mere perlindungan kana ayana kajahatan. Turta tibalik merangan bebeneran. Da puguh dirina geus sadar yen naon rupa tindakan nu jadi bapa. Salawasna salah turta ngarugikeun pihak seje. Nu matak pikeun Marnina milih cicing we manehna mah. Harita ge tuluy atuh para mitra Bah Margana nyarita. Sok sia, ari bener-bener sia duaan kekeh peteukeun. Hayang ngamilik ieu kembang mah, ha? Geura rebut tina tangan aing. Tapi hahaha sia duaan. Hamo bisa ngungkulan kana pangarti aing deuleu. Nu nyata-nyata geus kapatri ku pangarti geus kasipuh ku ilmu pangaweruh. Pinuh ku ilmu-ilmu jembar ku pangabisa. Ayo maju sia duanana. Cek Bah Margana bangun nu geus teu sabar. Hayang geura tertarung. Ama sing emut ama. Mugi ama sing sadar sareng ama teu aya hak ngekeuweuk milik barang anu sanes ama. Marnina keukeuh nyobaan ngelingan nu jadi bapan. Tapi santaran sifat nara atuh Bah Margana kitu. Nyaning jiwa rahwana cenah para mitra. Atawa jiwa rahwana geus ngungkulan dirina. Dicaritaan kumaha bae oge kunu jadi anak. Kekeh tayanu asu da puguh hate Bah Margana. Sasat geus katutupan ku hawa nafsu amarah. Nu salawasna nyaliara kana jiwana. Bah Margana sanyana pikeun kula embung ngayakeun naba keriributan jeung anjeun. Lantaran kahayang kula mah anjeun teh bisa masrahkeun kemang pancawarna kalayan sadar. Tapi tetela anjeun teh wangkelang. Jadi kapaksa kula deuk ngagunakeun kakerasan ka anjeun Margana. Cek Santan. Wah, teu kudu loba bacot sia Santana ka bau sumut deuleu. Baik geura maju babarengan. Sabab leungeun aing geus ateu deuleu. Mun kurang kawani mah pek geura gunakeun tabedog aing deuleu. Cek Bah Margana bari jeung ngalungkeun bedog ka hareupeun Santana. Puguh Santana sasat budak ngora nu gede keneh nafsu. Nempoh kitu bet asa disapirakeun pangartina. Haok nyentak bari tipu pun cereng. Margana, pikeun ngarebuhkeun anjeun teu kudu make pakarang sagarupa deui. Cukup ku lemor anjeun tantu namru. Santana ngagos ka Bah Margana. Srep Santana jeung Santini tuluy masang kuda-kuda. Santana pasang dina jurus Mas Kumamang jeung tanaga simpenan museur dina leungeun Katuhu jeung suku Katuhu. Sedengkeun Santini dina pasangan asmaranana bari tanaga simpenan museur dina dua leungeunna.
Nempo kitu cakakak Bah Margananya kakak. Lantaran asa lucu nempo pasangan dua musuhna. Geuning sia duaan betaya kabosan. Tarung jeung aing bangajakan jaipongan. Apan ti heula ge make jurus kitu mah sia teh dua teu bisa beta ngalayanan aing deuleu. Ayeuna jurus bau dage teh dipake deui. Jurus dage nu kitu mah deuleu. Ari sugan teh ngajakan ijen ka aing teh geus boga jurus nu ampuh. Atuh boga jurus jaipongan kene cara baheula mah percuma deuleu santana. Sabab aing moal bisa diajar jaipongan ku sia. Sabab cangkeng aing geus heuras deuleu. Sok atuh jurus gelut nu balik ngarah ngeunah ka rasa tenggelanana. Ceuk Bah Margana ngaremehkeun. Ka Santana jeung Santini da puguh ti heula ge teu hese ngarubuhkeun Santana jeung Santini. Wah, teu kudu loba carita Margana. Ti heula memang aing duaan teu bisa ngungkulan diri sia. Tapi kiwari lain Santana kamari. Ye anjeun tangtu dina poe ieu keneh bakal ngajam panabugang. Raga paturai jeung nyawa. Bira papatkeun jampe modar deuleu. Santana ambekeun. Sabab tugenah para mitra dihina basa ku Bah Margana. Harita para wargi sadaya. Bah Margana sabada ngadenge omong-omongan Santana kitu Bah Margana seuring ngagak-gak. Tetep dirina nganggap enteng ka Santana. Atuh geus seuring ngagak-gak Bah Margana nyarita deui. Hahaha ciing. Ciing aing nyobaan kana kuda-kuda sia deuleu. Cek Bah Margana. Kituna tuluy na nyerak bumi menang 2 kali. Jari-jeg Santana jeung Santini ting jari-jeg. Ampir-ampiran rubuh. Hahaha tuh deuleu. Karek sakitu sia duaan rek rubuh. Atuh sok komo dina derna tarung. Sia duaan tangtu bakal modar deuleu sia. Bakal parotong tulang iga sia deuleu. Remak awak sia deuleu ngalawan aing deuleu. Ceuk Bah Margana cakakak seuri. Ulah somong sia Margana, tarimakeun ku anjeun hadiah nu haneut. Ceuk Santini. Kaduruk oge amarahna para mitra. Ku ngadenge omong-omongan Bah Margana sarupa kitu. Geus teu bisa nahan nafsu deui seak Santini ngirimkeun panarajang nu mangrupakeun tenggelan peureup katuhu nu geus dieusi ku tanaga simpenan sagemlengna. Tenggelan Santini kacida cepetna tur tangah hiuk bangbaraan. Tapi dabubuhan Bah Margana teh kasebut geus masagi ku pangarti, kasipuh ku ilmu pangaweruh. Basa mireungeuh tenggelan Santini atuh pikeun Bah Margana kawas nu babarieuna kera dina nyingkahanana. Ukur ngagilekeun sirahna saeutika kenca bari jeung peueup Santini ditewak turta beunang sakaligus. Nu maksudna rek dicentok sangkan Santini nyungkur. Tapi Santini ge ngarti kana maksudna Bah Margana. Santini merean atuh Bah Margana rada ngadayagdag. Hal eta digunakeun sacepetna ku Santini. Siku asup kana dada Bah Margana. Jetruk dada Bah Margana harita para mitra kabeunangan. Kusiku Santini. Gero Bah Margana ngagero sabab siku Santini. Najan leutik ge tapi ngeusi. Bah Margana ngadayagdag. Tapi pinter sukurikat ngababad suku Santini. Berat galeong Santini ngagaleong. Bru curalit Santini nangtung deui. Nepikeun karubuh nangkuban. Lantaran waktu manehana ngajaul teh langsung bari ngajuralit. Wah, tetela sia duaan aya kamajuan dina ulin silat deui. Aya karasana ayeuna mah tapi. Pikeun si Margana kelana nari kudu elek cacaten. Upantar sia budak bau kene jari ngao deuleu. Bah Margana seuri ka Santana jeung Santini. Ama, mugi teu kedah diteraskeun ama sing emut ieu ama.
Saleres nama ama teh nu lepat. Mugi sing sadar ama. Marnina ngagero nyoba deui ngelingan bapana. Nyaeta Bah Margana. Cempe sia Marni. Aing geus teu kudu dipabatan ku sia deuleu. Aing geus kolot leuwih nyaho. Naon nu kudu dipigawe ku aing deuleu. Bah Margana nyentak ka Marnina. Marnina ngarasa ngahelas. Lantaran tetela keukeuh Bah Margana bedegong. Hatena lungse tur ngarasa sedih. Ari raskana kalakuan nu jadi bapa nu keupeuh ngaberung nafsu. Duh Gusti, mugi Gusti maparin taufik sareng hidayah kapun bapa ya Allah. Mugi Gusti nyadarkeun ka anjeunna. Mugi anjeunna kersa ngantunkeun sanes kanten laku lampah nu salami ieu dijalankeun ku anjeunna ya Allah. Angin ka Gusti abdi ibadah, sareng angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung ya Allah. Marnina sumambat ka Allah Subhanahu wa taala bari ditungtungan ku astagfirullahalazim. Sabab dirina hayang nu jadi bapa sadar kana kasalahanana tur taningalkeun naon rupa kalakuan jahatna. Ngadua muntang tulung kanu agung naneda kanu maha kawasa kamur kanu yang numur beng alam supaya nu jadi bapana eling kana diri nu ditungtungan ku maca istighfar. Sedengkeun ari nu keur adu jajaten mah para mitra jeung nyana sanajan santana jeung santini geus ngetrukeun sakabeh ilmu panemuna. Awawasena geus diketrukeun, kabisana geus diteng-tengkeun, tapi tetela dirina teh teu sanggup pikeun ngarubuhkeun diri Bah Margana. Nu jelas sababaraha kali dirina kabeunangan ku tenggelan Bah Margana. Tur ta sababaraha kali santana jeung santini rubuh. Tapi najan kumaha santana jeung santini taya niat pikeun ngejat di pakalangan. Dirina deuk narohkeun raga jeung nyawa. Paribasa kajen ancur lebur tutumpuran, batan kudu ngejati pakalangan, bari jeung teu hasil pamaksudan. Para mitra pamiarsa, harita Bah Suntama seuring ngagagah. Santana santini. Najan nepikeun ka belut buluanna nepi ka urai jangjangan sia duaan moal sanggup pikeun ngungkulan ilmu aing deuleu. Nu matak bisi sia duaan paeh jadi tumal ieu tempat. Jom gara baralik deui ka ditu. Sabab jelas sia duaan moal hasil pamaksudan. Sabab ieu kembang geus jadi milik aing. Sabab di alam kajawaraan masa nu kuatan nyatana nu meunang. Jom gara balik deui teu kudu mikayang milik aing deuleu. Gara balik mengpeng aing masih kene ngahampura kana kasalahan sia duaan. Hah cucungik pantar sia duaan. Waya hartina adu jajaten jeung aing. Sasat aing geus legok tapak genteng kadek. Sia duaan nyata ukur ngahurun balung ku tulang sabab boa laksana nu dipikayang. Bah Margana suka seuri sabab teu sing ripuh nyang hareupan dua jawara lantaran pugu geus kasakuan ilmu panemu santana jeung santini. Margana, dengekeun ku anjeun. Najan nepi ka ancur tutumpuran aing duaan moal deuk incah balilahan. Saacan bisa ngarubuhkeun anjeun, aing moal genah panasaran lamun tacan nempo anjeun ngabebengkang ngababatang Margana. Ceuk santana beukiwan. Pikeun Marnina sanyana mah hate leutikna mah teu panuju nu jadi bapana dihina basa. Ku santana da pugu buruk-buruk papanjati. Hade goreng kolot sorangan, ari raskana talajak nu jadi bapa. Marnina teu bisa nyalahkeun kana sikap jeung caritaan santana. Nu nyata dirina ge kacida teu panujuna kana kalakuan bapana. Bangkawaras sia santana. Nyata-nyata sia yang diparenan ku aing. Rasakeun sia santana. Ceuk Bah Margana. Waktosna seep. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulyan. Insyaallah urang teraskeun dina bagian ka-81. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permi.